di tempat nu segerna 5.000-an. Ah, murah meriah. Murah meriah. Lain orang teh botak-botak Botak-botak. Tanggung jawab bisa. ngajak kamu jadi 100 jutaan. Pantas satu gentayangan. Malah dari paeng. Sampurasun baraya tepang deui sareng simkuring Akang Sunda. Ayeuna simkuring bade amang ka kota, tepatna urang ka kota Bandung. Urang ka alun-alun Bandungnya, urang ninggal kaayaan kota ayeuna kumaha. Tong hilap like, komen, sareng subscribe-na. Hatur nuhun baraya. Yuk lanjut. Ya, ditutup cigana mah. Tuh. Ditutup alun-alun lagi. Nuju direnovasi meureun. Sebisakan rumput sitatis eta. Mata? Teu bisa, Mang. Biaslah, pan kapan Guys, nanya. ditutup Kita udah berada di alun-alun. alun-alun. Tuh, sakit. Ah, Udah ditutup. nuju ditutupnya. Sigana nuju direnovasi. Keun wae lah orang jalan-jalan ke tempat nu sanes. Milarin seger-seger lah mah. So, Ya di Bandung mah, aduh kan Bandung cuacana haneut ya nya. Haneut, angin gitu lain panas. Enakeun haneut, angin. Seger. Yuk orang merali tuangan sareng minuman. Ta iya posisi nuju di jalan samping alun-alun Kota Bandung. Sepoi-sepoi angina raosin pisan. Tos ieu urang ka Jalan Merdeka. Salah sahiji ikon di Kota Bandung oge Gedung Merdeka. Anu sok seueur ieu ngan cosplay. Kayak orang tinggalnya di itunya. Yuk, lanjut. saya mengatakan Smoking area. Dalam kaum meter. Nah, janten urang ngarokok di mana wae nya. Tos disadiakeun fasilitas-fasilitas umum ku pemerintah anu raoseun pisan. Teh, Mang. Tangkal naon nih, Mang? Tangkal caringin, Mang. Tangkal caringin tuh. Kanggo ngadem pamirsa. Bilih haredang. Tadi dia yang ngadem lah. Ayo lanjut. Parkir basement alun-alun. Kanggo parkir oge ulah di mana wae tos ditempatkeun tempat parkir anu khusus kangge para pelancong, kangge para wisatawan. Lebat ka ditu kahanap tuh. Ya. Tuh, lanjut deh. Tuh baraya seueur wisatawan di luar sareng di lebet daerah Kota Bandung. Di luar kota sareng di lebet daerah Kota Bandung oge aya. Ta ieu salah sahiji ieu aya bus.
Tuh baraya disebat nate ya teh bus bandros mang, lihat mang bandros mang. Tuh bus bandros singkatan tina Bandung Tour on Bus. Dah baraya lu caket bandros Bandung Tour on Bus sejak 2017 di era Ridwan Kamil gitu itu atau Tika Pungkur gitu nya. Bandung Tour on Bus mantepnya mang ya. Rek naik mah. Naik ke dia. Ayo lanjut deh baraya. Biasa keliling-keliling ngangge bandros. Oh ya seur baraya. Dah menuju aya pekerjaan penataan Taman Alun-Alun Bandung. Maka untuk sementara alun-alun Bandung kami tutup. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Siap demi kenyamanan bersama lah, kenyamanan orang nyemangnya ditutup heula teh. Lain waktu orang ka dieu tos beres engke. Nya. Ayeuna keur nuju dilereskeun heula. Tuh. Raya. Tah baraya ieu Plaza Parahyangan teh. Di samping Masjid Raya Bandung ya. Tuh, di sampingna. Si Gigir. Beli pada balanjanya mang ya. Balanja mah di dia segala aya. Kaos aya, sempak aya. Mari rah teu. Kira, Rea. Mulai teh harga sabaraha tah kira-kira? Nu terang. Nabi mah 50 ke atas. 50 ke atas semeueuh lah. Da barang nage ari barang ti Bandung mah barang saraya hungkul percanten. Pokona mah anu ti luar kota ge nyeunah ti Bandung barangna. Seger tuh. Seger. Oke. Teh poci. Gas lah. Ci. Teh poci. Hehe. Cuma 20 BG sini 20. Mana? Baiklah, Mas Iko, silakan udah dilihat dulu aja boleh. Nah, tos kengeng. Apa? Ayo milih di tempat nu segerna. 5.000-an. Ah, murah meriah. Murah meriah. Kalau saja ya kita sama. Anu heula. Kita selalu bawa barang sini. Tos kengeng eskalapana ayeuna urang milari tempat kangge eueutna. Pohon. Boleh, boleh. Oh, rame baraya di dieu mah. Dugi di Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Ayeuna tos bade lohor kaleresan urang natepan heula.
Alhamdulillah. Kengeng oge. Tempat calik. Pura kata. Apa? Ki. Woi. Es kalapa tengah dinten kieu mas seger. Abi, Mang, bukanya no, Abi. Oh, baraya. 10. Ulah ngabala barayanya sampahna. Bismillah. Telah baraya. Lihat, Mang. Seger? Jeletot. Oh, cigen nu ladang jeletot. Halo, baraya. Lain orang teh Ki. Balikan kamar. Seger pisan. Mang beli naon, Mang? Lapar? Somai. Nah, biji, Mang. Somai. Betul. Samikeun we, Mang. Wah, baraya. Oh. Paujang, kada paujang. Ini itu ngalarusan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, tos kengeng tuangan eta. Pan. Tos netepan 8. Somai. Ah, ya, aduh, punten ku atur nuhun. Tuh. Calik Raya. Wah. Mantap, naon atuh nu teu mantap di Bandung, tuangan somai. Wah. Daripada saraina. Baraya tuang heula ka sadayana baraya. Ayo. Ya, baraya tuang-tuang ka sadayana. Mantap. Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, tos sabaraha kali ka dieu, Mang? Memang kawit payun aya kana 5 kali. Menuju kawit SMP-an, kawit zaman SMA gitu nya. Harga tiket akan menuju 500. Tiket naon eta teh? Nan numpak bus damri. Oh, Baheula mah tua. Lain zaman modern baheula mah pokona mah tempo dulu. tahun sabaraha eta tuh, Mang? Oh, enggak ge nya. Nya nama Indonesia geus merdeka. Dompet naon? Ya. Kotak rahasia. Tuh. Mana aya Nah, batur? bener ku zaman baheula jeung zaman ayeuna ge giniannya teh perbedaan si Mang mah tetap sederhana. Heeh. Ayeuna mah udah modern. Pokoknya era dari tahun 90 95 sampai kan kali tahun 2024 udah aya kemajuan zaman. Ngetan mangga nuhun. Orang jalan-jalan deui ayeuna mah. Ya, yuk. Ya, Yap. atur nuhun pisana. Yuk, sakseni salajengna baraya. Lanjut.
Rek dipoto jeung jurig. Ayo. Aya gitu. Manya berang-berang aya jurig. Tah baraya di Bandung mah berang-berang kege aya jurig. Geranya tuh ya aya pocong, aya suster ngesot. Budak sieun baraya. Kange baraya menuju Ameng ka dieu ka Bandung gitu. Pilih bade dipoto sareng jurig aya di dieu mah. Oh, jurigna keur dipoto geura lah di dieu mah jurigna resep selfie baraya. Si Asep tos kapendak can. Cek kapangi ah. Ada di mana? Bantuan dengan si Asep. Sudah gua anak kapangi lah. Ya. Aku susun nih. Anu botak-botak ah. Botak-botak. Menaik hidup pakai kucing aya. Teu tanggung jawab pisan. Ngajak kamu tuh jadi 100 juta aku. Pantes atuh gentayangan. Ieu mailana jadi paeng. Sudah teh nu nagih. Tuh nya aya. Ah nya aya tuh lagi mengarang lagi hutang. Bebas hutang mah lo bukan nu nagih. Matak pae oge. Abang teh teu tarima sia kudu tuna heula. Aya iya aya Bang Kuriling di akhirat. Heeh. Lain ah sana. Si loba peraya deui ka Asep. Orang mah jangan gitu. Da hutang sakitu mah salah saeutik 1 juta mah cek saha. Alah ngagampangkeun nya. Orang hutang 50.000 ge di rumah nya anggar itu. Ngagampangkeun pisan si Asep teh. Pisan ngomong teh 1 juta mah saeutik cenah ka kudu pae. Teu bener Asep. Tapi hitungan baheula ah. Kayak 1 juta teh hitungan 5 tahun ke belakangnya karena model kayak ayeuna nya. Jadi lah mau dihitungkeun mah sarua ajeng 27 hiji teh geuning ya. Tah baraya ka baraya pangneangankeun si Asep. Anu boga hutang 200 juta ge teu pae nya. Ai urang mah da teu kuat 1 juta oge. Bisa kena liburan cigana eta mah. Oh teh nya. Iya. Eta mah katarima duitna ah. Ai urang mah encan. Dikasbon heula. Bea kana wedding. Aduh. Jadi can sempat lah menikmati gitu. Si duit si Asep teh. Ah, teu bener pisan si Asep mah. Sarean itu kumaha kumaha tuh nafkah batinah henteu lahirna henteu terjadi malam pertama awet kabur pae kabur pae Ngalayang. layang kabur ngalayang mang layang mang pangneangankeun baraya si Asep sugan aya ke penghilapnya di subscribe like komen YouTube-na Akang Sunda ya Kang ya Ya. iya YouTuber ya alhamdulillah nuhun ya tos tetangan teh kunkun ngabantuan teh kunkun sudah sugan si Ya, Asep na aya sugan aya si Asep. dina YouTube na aya teh alam anu komen tentang masalah si Asep tentang baleskeun ya pokona ditungguan di Afrika kamu bisa datang ke AA ya Ya. like komen share Tong hilap. banyak-banyaknya tong hilapnya Akang Iya. Sunda Akang Sunda saha Kang Yosi. oh Kang Yosi sama Kang Yosi Gotik Iya. Palen YouTuber nah mantap Kang nuhun ya Kang ya atur nuhun teh ya sama cari flower aku nyari asap di sini ya Sudah oh sama laborasi lumayan komisi 100 juta 100 juta tah dengan si Asep bagi malah wah ke YouTube nasi Akang malah iya siap gampang kek bisa dapat hasil diberi persenan nanti kan kebagian oge beda titil hutang kebagian persekot ayo persekot mah iya ya. atur nuhun